Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah, urang sadaya tiasa patepang deui dina lawungan anu munggaran dinten ieu. Senaos teu patepang sacara langsung, hideuk kudu tetep sumanget ti ajarna nya. Sangkan babari dina nyangking materi anu baris didugikeun ku ibu. Nah, materi anu baris dipedad dinten ieu nyaeta ngeunaan rumpaka kawih. Salami sababaraha menit kapayeun, hideuk dipahi ngobrol kedah ngaregepkeun materi anu baris didugikeun ku ibu, sareng upami bade dicatet mangga kumargi materina moal tiasa diulangi 2 kali. Salajengna aya kompetensi dasar materi rumpaka kawih. Dina kompetensi pengetahuan atawa pangaweruh, hideuk dipiharap bisa ngomunikasikeun atawa ngaidentifikasi struktur kabahasaan dina rumpaka kawih. Sedengkeun dina kompetensi keterampilan atawa kaparigelan, hideuk kudu bisa ngahaleuangkeun atawa praktek nembangkeun kawih Sunda. Sabada diajar rumpaka kawih, hideuk dipiharap maham kana 4 hal. Anu kahiji, nuduhkeun budaya literasi ngaliwatan sumber-sumber pangaweruh saperti media cetak, visual, digital, jeung auditori. Anu kadua, ngaidentifikasi wangun struktur teks dina rumpaka kawih. Anu katilu, maham kana eusi rumpaka kawih. Anu kaopat, ngahaleuangkeun kawih ngagunakeun ekspresi anu hade. Anu salajengna mikawanoh rumpaka kawih Sunda. Rumpaka teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun atawa ditembangkeun. Rumpaka kawih Sunda mah tangtu bae dikawihkeun. Upamana kadinya rumpaka kawih teh diwangun ku 2 unsur, nyaeta rumpaka jeung kawih. Upama rumpaka mah identik jeung sastra atau puisi, mun kawih mah identik jeung karawitan. Kawih jeung tembang teh dua-duana sarua mangrupa lalaguan Sunda. Upamana ditilik tina rumpakana, kawih jeung tembang oge mangrupa karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Anu ngabedakeun kawih jeung tembang nyaeta ari kawih mah mangrupa wangun ugeran anu henteu pati kauger atawa kaiket ku aturan, sedengkeun ari tembang mah mangrupa wangun ugeran anu kauger ku hiji patokan, nyaeta patokan pupuh. Patokan anu aya dina pupuh sok disebut oge guru lagu jeung guru wilangan. Nah, aya harti kauger teh nyaeta kaiket ku aturan. Nah, kukituna kawih mah nyaeta wangun puisi anu henteu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan. Nah, ai tembang mah sabalikna ti kawih. Tembang mah kaiket nyaeta wangun puisi anu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan. Anu salajengna rumpaka lagu Sunda Buhun. Upama nilih kana rumpaka lagu Sunda Buhun, umumna mangrupa sisindiran. Sisindiran nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Wangun sisindiran oge kapanggih dina rumpaka kawih Sunda Kiwari. Anu kahiji Bubuy Bulan, anu kadua Sorban Palid, anu katilu Cikapundung, anu kaopat Es Lilin. Nah, anu dijadikeun contoh rumpaka kawih di dieu nyaeta rumpaka kawih Es Lilin.
upama nili kana rumpak kawih es lilin dina sapadana diwangun ku opat padalisan aya 2 cangkang jeung 2 eusi. Ai padalisan teh hartosna teh baris. Nah, pamipada mah bait. Anu tadi teh nu dijadikeun conto nyaeta pada kadua anu aya dina buku Gapura Sunda kaca 7. Lajeng makna atawa harti eusi tina rumpak kawih es lilin nyaritakeun kahariwangan saurang awewe anu dipikaresep ku dununganana, hartina jalma anu terpandang anu leuwih luhur ti manehanana lantaran sieun teu ngajodo. Salajengna contoh rupa-rupa kawih Sunda. Kawih Sunda di Jawa Barat teh seueur pisan. Anu kahiji aya Mawar Bodas, anu kadua Karatagan Pahlawan, anu katilu aya Peuyeum Bandung, kaopat Mojang Priangan, kalima Budak Jalanan, kagenep es lilin, sareng anu katujuh Tanah Sunda. Engke dina lawungan salajengna hideuk teh dipiharep tiasa ngahaleuangkeun kawih Sunda ngagunakeun ekspresi anu hade. Nah, anu salajengna aya rumpaka kawih Peuyeum Bandung. Nah, sumangga diregepkeun ku sadayana. Di mana-mana anu salajengna sabada tos ngaregepkeun rumpaka kawih Peuyeum Bandung. Nah, ayeuna urang analisis eusi kawih Peuyeum Bandungna. Anu kahiji tema tina kawihna. Dina rumpaka kawihna eta teh medar, di mana asalna eta peuyeum. Teras peuyeum teh geus kakoncara jeung deui nikmat rasana. Nah, tema anu aya dina kawih Peuyeum Bandung nyaeta ngeunaan kadaharan. Anu salajengna rasa kawihna kumaha? Miboga rasa bungah tur gede harepan. Lantaran miboga kadaharan anu geus kasohor ka mana-mana. Jeung deui rasa sareng hargana oge geus tangtu mau ciwakeun anu meuli. Jadi rasa tina kawih Peuyeum Bandung teh nalika dihaleuangkeun miboga rasa anu gembira. Anu pamungkas amanat tina kawih Peuyeum Bandung nyaeta ngajakan nyobaan tur ngawanohkeun ka masyarakat yen Peuyeum Bandung teh geus kakoncara jeung nikmat rasana. Hargana oge teu mahal lantaran Peuyeum Bandung mah teu direka-reka.
Hatur nuhun kana perhatosanana. Urang pungkas wae lawungan dinten ieu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.